Sam mangukun akan tarik na temprok. Siap.
Kabunturan madu kalugan menyangkuti kasumpingan nyetepan agung di negara Astina melujang sumping ade ayah kita saha jenengan do akite Togo Wijo Mantri akito yo ayo ke tempat lawan aki asararan iki kaula cicing di negara Astina tapi kakara apal kayak tempat sama lagi oh iya teh museum deh muncul zaman kiwarima museum iya teh karang pecanden iya teh nyaeta museum na Bratayuda sadayana sejarah Bratayuda ya di dia deh biasa kalau lewat oh untuk tasaden punten Eurasia negara tekenging sagawaya jalma biasa kayu sagawaya zaman hayangin panal teh nyadunya atuh malam ku kamu dibayar tak 200 juta lagi gituan deh itu menang tekenging sogok dosa pamali. Nah, ya kita mah 500 juta. Itu tasa deh. Punten nih matu tasa. Kita mah nih 800 juta. Ibu mana mas? Kumaya. Mikir ya. Nyapa mikir mah biasa deh. Tapi ulah sahur kasasanya denya omat ulanya kamera tekenging foto HD omat bukan rekam tekenging nya mangami
Yo Den, ayo ki di dia aya patung jalma nanging aya kanehan dina jalma awak nate sanes mangrupa kulit tulang nanging besi persani itu kaya oke aya diri hiji patung nyeta nu bolong panonak kupat kaget ya senjawa dugi ka aneh kieu jalma teh kulitna geuning pinaseng aki tinggal itu tulangna ge beusi geuning wah otot kawak ukuna ge perak cek Den ieu teh manusia setengah robot nya daya kukuan ieu teh nyatana pangnal awakna busi teh ieu teh kapungkur di zaman waktu alit anjeunna teh digodhog dina kawah Candra di muka Den. nah ieu Ku para dewa ngalawan naga gede dugi ka dicetrok. Nya dilebetkeun kana kawah Candra di muka dicampuran ku beusi wajah perak iki masang sejembina Den. cetrok jero kawi Gugurna ge ieu teh teu senjata biasa. naon ta Ieu teh gugurna teh ku kontang mah bleduk. wah Di luhur Den. tiga kapal Jika kapal itu dibom. Oh, gitu aki. Iya deh. Ai iya hiji deui. aduh kan iya kumaha ye bisa besok luar anak Iya. Panonna geuning kapal aku panah duana. Oh, ieu teh Raden Durmagati. wah kumaha ye Ieu teh salah sawios Kurawa Den. kumaha ye sajarahna ye nana Nah, panonna nepi ka bolong gitu aki. seueur ngeceng nu batur Gitu. Ieu teh hiji pamimpin tapi teu malire ka rakyat. nah eta Tenempo ka rakyat. Donoro Nu penting mamanehanana senang. Paduli ting batur susah, paduli ting batur karena warga di susah. kelurahan deh Jadi kitu dipangkang ku Arjuna duanana. manehna ngelepon Oh, gitu. Iya, Den. Kaulah aya ningali Den nu sejen lagi. Oh, mangga, Den. kumaha nu ieu Di dieu aya hiji jalma buku mati lagi anu nyatana caludih pisan. Kuntuna koropo. hei rokok hei kumaha sajarahna Saha ieu tadi? lain penting we ye sieun Penting ieu tadi, jalmi penting oh penting Den. naon ta Ah, jalma penting nepi ka caludih ieu. hah kos kekeset pisan Kuntuna ge koropo kaki. Oh, ieu teh Citrayuda. Citrayuda? anak siapa ye lain orang Usaha maotna ieu teh. Truk, ya. Oh, lain kusaha Den. Ieu teh maotna teh peda nu nutur wae penari. wah kesehan we baju seragam mana Katingan ieu seorang baju penari Den. digorogot ku batin Ya,
Gawe dipenari saminggu ngan dibayar 150.000. Jadi frustasi anjeunna teh. Jadi kieu. Oh, katingan bobokan. Penting. Katingan di luar sange wah, ya masalah. Salajeng di dia aya hiji jalma tos temang rupa manyesangan nuwun sirahna ari jeung pacampur jintana letak kitu barang katingal pesenca muka Waya tekaraos ge senca muka nyurucurkeun cipanon margi aya rasa nu beda tina diri sencang. nya aya rasa beda. Oke. Ya teh ati. Kaulah nu gikan nyucurkeun cipanon ieu. Rahasia deh ieu mah deh. Rahasia negara. Aduh cilaka ieu. Bisa katempuhan ieu. Ya rahasia negara deh ieu mah teh kenging disebutkeun. Kaula dibayar samiliar. Saha ieu? Saha jalmi? Waduh. Ieu teh Bambang Segara deh. Wah, ieu Bambang Segara ieu. Bambang Segara? Mun mati nate nyaeta dipangga ku Arjuna dugi ka misah papisah sirah jeung awakna deh. Nanging duka ilmu naon ieu teh sanajan dipapisah sirahna jeung awakna tapi bisa kene perang. Hebat ieu si Jayadrata ieu. Dugi ka nyaeta dijejeg ku Bima margi jeung sahaol. Nyaeta ieu Jayadrata teh dicipta tina bungkusanana Bima. Samsudin deh lain. Sah? Oman. Jayadrata. Wis pinasti. Paingan ieu pat ieu nyatana museum teh disumput-sumput si goreng aya patung Kangjeng Rama. Parikase. Pur kuntul kali tulah gagak kali tua. Eueuh akina aya incuna ti darat poe sekali. Lajeng di dieu sencamuka. Kahudang nafsuna amarah kayeu parikase. Satria pinunah ku Dewa Niraya mengadu. Satria pinunah ku Dewa.
nafsu ngagudu-gudu ka parikasih. Kacarios di karaton Gajawaya Astina. Para panakawan sadaya nuju sempal kapigoyo. Alanya. Wah. Hayang kaul na sakali mah. Sok. Menang. Minta supan. Sok. Mula sara, mula seni tradisi. Dari kusati atau seni orang di mulai lah mulai. Salah generasi muda. Mereka Sakang. Loh, akan sincamuka. Nah, itu kan. Makan wae akan sincamuka makannya. Arang apa halkeun? Naonnya? Akan sincamuka makan Pak. Olah. Dulu tuh kayak naon cepot. Akan sincamuka. Dah keluar. Camuka kali. Dah kuat siapa yang mending. Naon ieu teh wah. Naon jang aya naon jang. Saha pamukakeun panon bapa jang. Aya atuh hese beuntak. Ih kolot teh make jeung mil segala. Aya macicin gitu. Aya tampil. Bukakeun jang. Bukakeun. Tah tepot tah. Saha teh si Yuni jang lain. Aya si Yuni gini. Agak secamuka. Berarti sini pakai pangkat. Mau pernah mentok lobat cari dah, ayo. Yuk.
Agan sing emut kapungkur tuang yang teparan ke sasauran di mana turunan nana yang karena dapat ngerasa aman sumpit kabulungin rakyat atuh makamuru ay bapak kudu kain terakhir lah sedangkan waktu 4 menit deui jauh kenapa pakai deui pak nya ayeuna mah bakeun we uyut anu munajatna agan antos hadirin tah ya eta mah pada we mangawiyut ajeng di Semar Badan Badranaya nyaeta sakedapat rap sidakap ana sinu ketunggal tamat ini babar catur dri catur obat iya memanahan sirbu dicipta kelawan rasa ayah rasa maksud munajat kayang widiksakan di pasian pitulung kitu kayana sapa monot ginuluran masa kebijakan ada ayat cahaya dan dimana iya cahaya robi jantan senjata sama sang saryo dan laras barusan kita saksikan setelah kita saksikan Kidalang Siudang Bawan Daun dia memang sudah jadi pagelaran yang sudah hatam ya sudah hafal sudah sebelum menutup acara karena ini Dalang Pamungkas yang terakhir kita berikan dulu piagam dari Padepokan MPP kepada Kidalang Sirdam Bawan Dede Amung Sutaja. Ya. Tepuk tangan semua. Oke. Terus, maju terus. Oke. Siap. Maju. Itulah para dirjen
13 dalang dan diawali oleh dalang kesepuhan dari Garut, Asep Wiguna Mulya. Demi hari belajar mendalang. Hari ini diuji kemampuannya setelah kita diberikan pelajaran dalam pendalangan. Nanti 4 bulan kemudian pasti akan ada ujian lagi. Ada lagi ujian. Nanti akan tayang di COTV, di channel MPP Official. Pantang terus,